sia sumur paling di tayangan. Terus di mana sih ya? Bapak mana? Ya, Di mana? rek naon? Ya perlu di mana? Aya perlu ding, mending jeung aing nih aing keur butuh pisan ya. Sia butuh naon cungur? Encan aya perlu piduiteun lain. Ai piduit nama piduit teh. Terus jeung aing aya ulah tinggal payap. Aing butuh pisan jeung lebaran, ding. Dah. Aing aya perlu nage jeung Bapak sia, lain jeung sia. Lah, atuh. Hai Bapak siana di mana? Jangan aku sila lah. Sia cungur. Alam jadah anakna ku aing tapi nanyakeun Bapak sia di mana? Cek aing tuh di ditu. Ah kacor teh teuing tayangan ku sorangan. Aing neangan ka mana anjing? Alam jadah hungkul. Eta anjing. Duh, nah kenal didinya tuh. Paling kita akan ninggalkan itu. Assalamualaikum. Salam. Weh. Bas, Kamar nyusul nih. Bang, Jeung saha? sorangan. Sorangan. Urang ngahajan ya kan? Si Faisal di mana? Nyaokal ka ngadat ka ditu. Saca aing teh Bapak mana di mana? Tah, jor we cenah. Tayangan ku sia cenah. Pan urang keur pesan kusen jeung masih kisah. Pesen. Oh, nah di dia sok mesen kusen, Bang. Heeh, si Aci Meng teh pan sok di Bandung. Yang mah di di naon teh di Panjaluma lemburna. Tah, kamari teh urang teh teleponan. Si A sok ngadamelan kusen. Bang, mending ulah waka dibelikeun. Aing keur butuh pisan duit, mending bayar lah ka aing. Siap tuh. Bisa ke. Pan aing keur butuh pisan ieu mah. Tuh lah lagi di luar set yang ke di imah ya tuh hade. Bukan bisi beak manten ieu ke dibelikeun manten. Sabina tengok di, ame pengen anggeus sih masih baik. Pan aing ieu teh boga duit ieu jang lebat. Aduh, Tadi imah ngobrol lah kan lagi ieu tuh. Edan sih teh. jadi kumaha tuh ieu moal merek. Kayak atuh di imah ngobrol lah di luar kieu mundelkeun sia mah tuh. Tapi engke di imah aya. Heuh aya di imah ke aing paling balik tes magrib. Duitna lin abangna. Ai sia atuh kunyuk teh ayo wae ngomong belang kewe diusahakeun atuh. Heunggeus atuh ulah waka dibelikeun kana kusen. Aing meuli kusen elit, aing bayar hutang sulit. Kau bisa meletin di bawah. Nah, kayak cek aing tadi imah kok tojok geura. Tahan ulah kamu. Oh jadi mesen kusen teh ka dieu we gitu. Ya aya nomor HP-na pan urang mawa ya nomor HP-na si A. Jadi Siapa tuh nya? Heeh. Wing teh lah, Bang. Siap. Bos. Siap, siap. Tila. Siap. Nuhun Alding. Siap. Ding. Kumaha bisnis teh? Ayo. Bisnis we sia cungur lah. Kunaon? Cumur ujung-ujung digelongkeun. Wah. Nu ieu sabarahan Nu ieu 75 A. 75 nya. Mohon. Masuk hiji. Ini wae. Oh, hiji wae. Mohon ada dulu. Mending duaan nyanak gua 100 wios lah sampai kudu mulangan. Nah, 102 wios sampai kudu mulangan. Dua mangga sok. Sok dua. Nah, emang wiosnya wios sudah sok. Wios asli. semuanya. Mohon. The best. Sam. Wah, ulangan 22. Siap, Bos. Iya. Siap. Ada yang mau lihat? Awah nu mali. Oh, aku aing serece nama. Jeung nuhun ya. Lalap teuingan sulan teh. Lu ngereser teh. Oh, nuhun. Ah. Aduh, Iya. liatin. Lebay teuing jadi lalaki teh. Lihat ku, Boh. Yo, cungur. Set. Ya. Tempongkeun atuh, tempongkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
aing ge. Mun tiba heula sia ilu jeung aing maneh moal kieu ayeuna. Jadi heueuh sia mah hese ca aing ge ku aing diomongan teh hese. Heuras sia mah heuras babatok. Mun sia ilu jeung aing ayeuna maneh moal kitu. Mantak cek aing ulah heuras babatok sia teh. Ku aing diajakan ka dieu embung, ka dieu embung. Sia mah heuras-heuras teuing tuh da babatok teh. Cek aing nya ulah heuras sok leuleuskeun babatok teh sok. Engke mah ilu jeung aing. Mun maneh milu jeung urang moal tepikeun ka kieu maneh. Da heueuh sia mah hese. Can kabeli baju dulag sih gana mah. Matak cek aing sok. Aing paur coba ngorak ini. Babatokna leuleuskeun. Kade ta maneh mah ulah kitu tuh ulah juga segitu. Anjing. Soak. Sia mah hese. Ciga nama can kabeli baju dulag meureun. Tiba heula sia ilu jeung Empat aing. tuh kalau ngobrol jeung tangkal. Ngorak moal juga kieu. Oh. Pokoknya mana masih jadi jauh. Pokona mama masa depanna indah pokona mah. Lamun tiba heula ilu jeung aing. Ulah juga segitu. Paur. Ding. Sok kunaon? Aing kateungkeul heuy. Kateungkeul ku saha? Ku bapak si eta tah. Si Yanto. Napedah naon? Opana ku aing diteunggelan. Tapi dong eleh manehna leuwih bubuk ku aing. Pejet. Ditenggelan kumaha sia? Heuh pan bapana teh rese ka aing teh nyebutkeun segala disebut ngacacang. Nya salah nuduh. Nuduh ieu cenah nyebutna teh. Terus kumaha? Jambu cenah bea sia cenah. Nah aing irahangna jambu. Nuduh we sagala nu di leuweungna bea kabeh cenah ku aing. Para radu ceu aing teh. Ai maksudna kumaha? Heuh pan aing teh ngeunah dituduh kitu mah. Ku aing teh diteunggelan we eta Bapak Sianto teh. Keun kapejet. Siantona eta. Kumaha? Oh nonggolan. Kumaha? Sia mah aing meni teu ngarti. Sia mana kumaha teu ngarti-ngarti. Yo, ibaratkeun nya. Bapak sia teh nuduh ka aing nuduh maling. Ku aing teh Bapak sia teh diteunggelan kana nepi ka pejet. Sia nenggelan bapak aing cungur. Ibarat ieu mah. Heula sia awani gitu. Meme jeung bapak aing jeung aing heula cungur. Kapan ieu mah ibaratkeun ding. Ibarat jeung aing heula sok di dieu ya diadu. Lawa ka jeung bapak aing. Kan ieu mah contoh ding, contoh ai sia. Contoh cungur sia contoh. Contohnya sok diadu jeung aing tah anjing contoh. Ribut tuh dia. Sia nenggelan bapak aing cungur.